Iya nih si bedak gua ka dia lain. Cuman bogan kopi di mana gitu. Ya. Nyaho tuh kemana ya budak teh? Itu jadi awet kan kopi yang rokok teh. Biasa mah. Sok ka dia teh kurunyung teh. Biasa mah Kayak kita nya. kayak kieu teh sama soya ge. Soalnya aya boga pirasat goreng ya. Biasa mah bau-bauna si bedog ka dia. Kebeneran lah, ayo tuh kopi dengan rokok 2 minggu. Tangge pirasat aing geus goreng deh. Nah, tapi nah harewas naon maneh? Kade yo, jahil kopi di jahilan. Ya, si mau buruk sangka wae ka aing teh. Lain bisi, gitu aing mah ieu mah. Dan tadi aing kas minum. Oh, Rokokna kan. tungguan lah di dia. Mulesnya rek kamara. Tungguan dia di demo. Kopi dibayar can kopi. Tungguan di teh orang kali deui. Aduh. Rek kamarahan aja. Kopi dibayar nih can. Aduh. Poho. Nah, Kopi yang rawa kasih tinggalin. rokokna jeung kopina tong dibawa lur. Bleng. Aduh. Goblok budak mah. Aing tadi nanek hayang ditelaktir kalah aing nu lieur. Kalah marantog. Kumaha aing ye mayar. Mana duit eueuh ye. Alasan we dompetna katinggalin. Bu. Terus dibayarkan ieu. Teu acan, Nak. Aduh. Ya abi bade nyadat cicilan nya kedapnya. Nuhun, mangga. Ya, mangga Bu. Mangga. Kew. Wah, yang semua. Ruas kunaon, Kew? Ieu keur naon di dieu maneh, Kew? Biasa we ngontrol aing itu. Mari budak teu balanan marabna euy. Para kunaon? Juga teh aing nu diawur teh pelet teh. Ayeuna naon? Badan ini. Itu kempar. Kew, aing tadi katipu ku budak. Ku si Sobleng yang lain. Itu warung kopi. Tipu kunaon ya? Ngopi tadi budak. Can dibayar. Itu dibayar. Maksudnya itu dibayar kumaha? Kopi 2, rokok ongko. Wah, itu ditanyakeun teh ka si imah warungna. Mah dibayar encan? Encan cenah. Terus kumaha? Dibayar teh ku dia. Dibayar pakai naon Kew? Itu boga. Aing terus ka dieu ye. Hah, apal. Apa kumaha? Pasti ujung-ujungnya pasti gitu. Duit ka aing sama dican dibayar.
make ge, da aing rek digawe ka Surabaya. Surabaya asli itu kurang jauh sini bang kalau lembur tatangga yang balik wae Surabaya Kew, numpak naon sih nya ke Surabaya, mayarna murah, bisa-bisa gratis Kew. Tapi aing tahu kosnya ka dieu. tapi bener ini rek betah di gawe Surabaya kamu bener kok ini bener ya semua sekolah ngomong bener dia ya itu mau oke sayang ya betul membawa jalan yang kau kita gue tapi bayarnya balikin juga bayar Siap. Itu mah makena Kew, dilayak apa di alun-alun ieu. Aing teu bisa Kew, makena ieu. Anu duit cash na cash ulah nu kawas ieu. Aing teu bisa make nah. wah itu mau oke sayang ini senang mangkat keburitan mana kita sore Nah, kana tuh, istirahat aing mana mangkat ya. lantai numpak kereta ya Wah, aku mah datang kareta nya. Penganing geus burit, kirimis di. Duh. Jauh perjalanan lagi ke Surabaya. Siga si Edi ngulang wae kerenanya. Ah, sabarkeun ku aing ah. Hei, kerenaan ieu teh. Yes ya. Kopi, can dibayar kopi. Ah, kopi aing tadi balik di ka warung, balik di ka dinya. Aing kuat ruas Bayar. gitu. Enggak, geus dibayar. Enggak. Geus. Tah itu bener. Si Colai ka mana ngomong-ngomong? Coba emang nyari beuteung dari teh cenah. Oh. Aing ngajang ngajailan sia Tak teh. ulah sok ngajailan, jadi we tanya nyari beuteung. Sia kunahan di dieu ngolong wae, sorangan wae kajauhan teh katingalina. Nya eta pugu aing teh keur nungguan kareta rek ka Surabaya. Surabaya. Nek nanaon ke Surabaya jauh-jauh. Nya eta neangan gawe aing mah jauh Surabaya. Walagu teh nganan di boneka Surabaya ge. Terus ya di dieu keur naon? Nungguan kareta. Tah, aing mah dibere ieu tiket, duitna ge di dieu ceuk si akeu loba. Tah. Nah, teh ari nu kieu. Heueuh lah. Heueuh lah, ya. Aing balik atuh nya. Heeh, Sing salamat di jalanan. siap. Doakeun. Heeh. Si akeu nipuna bisaan goblok karunya budak eta tapi jor wae ah. Aya si sugan we. Teureun nya. Ya bener henteu si Ake mere ieu teh. Kumaha nya. Geus 2 kali ieu teureun-eureun. Kumaha nya ieu teh. Aya. Wah, kadaluarsa sigana ieu mah kartu teh. Tanggalan meureun ieu mah.
kadaluarsa teu areureun geuning karetana ge. Nya. Duh, wis teu balik ya kartu teh nya. Si Akeu mah kartu kadaluarsa dibikeun. Hah, balik ah. Moal tulus ieu mah ya cigana ka Surabaya teh. Da geus burit kieu mah. Un,